Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah itu aya dua ya cicirina anu dimenangkeun tengah jawab salam. Anu kahiji jelema nu keur sare, nu kadua jelema nu gelo. Tajik di SMA Purwadadi anu sarare atau nu garelo teh nya. Urang cobaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bler. Teu sarare. Jeung teu garelo. Cukup maneh we nu mah. Teteh alhamdulillahirabbil alamin tepangkeun ieu simkuring reng-rengan sapara kanca di dieu teh di Subang Nyeni. Subang Nyeni teh nyaeta salah sahiji gerakan budaya anu aya di Subang. Bergeraknya di bidang naon wae, aya di kesenian, aya di bahasa, aya di sastra, aya di wisata, travel and tour aya, umroh, teknologi aya. Tah, upami penasaran tiasa di follow at Instagramna nyaeta Subang Nyeni. Terus YouTube-na tiasa di subscribe. Nanti namanya Lika 04 Entertainment. Tah, alhamdulillah sonten ayeuna mah Subang Nyeni teh tiasa kontrok ka dieu. Nepangan silaturahim ka teteh-teteh alumni SMA Purwadadi. Kulan? Hah? Untung nih anu cocok kira. Lamun nasib bener rere amu. Cek. 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 Apa, Pak? Nah, ieu mah tenge ieu. Tenge teh, tenge naon eta kunaon? Tenge teh teu kadenge. Tenge meureun, boy. Teh kadenge. Tenge eta mah. Nah, tadi teh dugi ka mana bener? Subangkeun ka alhamdulillah tiasa silaturahim ka dieu patepang rarai pamrok jonghok di patepatan mudah-mudahan patepangna urang dina sonten ieu teh jadi silaturahim, jadi barokah, jadi ibadah kanggo urang sabi-sabi nya. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah ayeuna urang teh di dieu teh kumaha Pak Bebe? Aroni kumaha ayeuna mah urang mah bade bersanda gurau. Bersanda gurau. Etang ngantosan ieu reng-rengan alumni anu sanesna anu marasi keneh di jalan, anu marasi keneh dangdos di bumi nama sewang-sewang. Kan tinggal eta kursi masih keneh ngarosong. Ieu mah hitung-hitung urang teh ngantosan. Gaib mah nya. Nya. Ai gaib teh eta teh samodel salat lah aya salat gaib. Tah. Teteh-teteh anu aya di dieu Cing Abdi Waden Aros. Iya angkatan nu aya angkatan sabaraha itu? Sadayana angkatan apa itu nya? Poe buka. Sadayana mana angkatan 2010 aya? Alhamdulillah aya itu poe. Dipengker. Galira, najan galira manehna 2010. Abi angkatan 2000 kamari nembe lulusnya. Tah di urang ge gaduh aya alumni dua. Abi aya Osnod sareng Gobler. Abi 2012. 2012. Iya 2000 sabaraha? Abi kamari. Ayeuna mah urang etang nyebutan deui nya. Iya angkatan sabaraha? Iya angkatan sabaraha? Tah. Oke etang urang tepang ka dieu teh tapi silaturahmi ka dieu teh kedah ngajaga paraos. Raraosan. Ada nanti haus. Namun pangitan mobil. Abdi emot teh kana parame. Jadi paraos. Lain mah urang heula sugarnya. Nyanyi. Nya atuh. Eta mulem anu di masih kena di pantau gerbang. Ayeuna kalebet. Mudah-mudahan we ku ngadangu suanten urang-urang teh nya. Atuh istilahna mah kaundang gitu tah. Nuhun laras. Nuhun. Sabaha. Ayo tuh. Ayo. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati,
pikiran pun akan jernih. Semangat hidup yang gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, pikiran jadi gemuruh. Seakan dikejar musuh dengan Allah yang jauh. Jagalah hati, jangan kau beri. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jaga hati, jangan kau beri. Jaga hati, cahaya ilahi. Eta jadi orang datang ka dieu teh ngadeg di payun ngadeg calik 5an 6 7 8 9 10 11 12 teh supados tiasa ngajaga hate. Itu kitu deui mudah-mudahan anu di payun kitu tiasa ngajaga hate ka urang. Atuh urang teh urang sini jaga we. Kaleresan ieu teh kumaha? Tema ieu teh silaturahmi bersama bubar mantan. Buka akbar bersama mantan. Angkatan lain mantan, angkatan handapna tadi singkat jadi bubar mantan. Lamun ngomong soal mantan, aya singkatana mantan. Singkatan aya. M. Menjaga anak akhlak. N. Nafsu. Bener. T. Takwa. Abstong. Paladin. Enak. Nanya wae. Astagfirullah. Jadi urang teh kudu nahan hawa nafsu. Di dieu teh ya. Tah, ngomong-ngomong perkara hawa nafsu. Kira-kira pan lamun urang kumaha bahasa zaman SMA sekolah. Sebutkeun eta mah homo. Ngajan pesantren kira-kira. Loba hal-hal anu ngabatalkeun. Tah kira-kira lamun ti abdi mah meureun hitut. Nah, itu bisa batal. Kan hitut ngajuran cai boy. Aburuk-buruk. Batal eta teh. Hitut merendah. Hitut juran cai ngaburuk-buruk. Maksudnya kenapa bisa jadi batal? Bari cobian hitut dina cai. Bari cobian moal. Nu penting mah hitut dicai eueuh warnaan. Warnaan di kolam renang. Dicai hitut di kolam renang aya warnaan hejo misalnya. Blok-blok. Ada. Wah, batal siapa tahu. Batal. Iya kan? Ya lamun ngomong-ngomong di kolam renang. Aduh, aya budak anu di kolam renang tadi. Diadika eta belum didinya. Digigir teh kitu ngahep-hep teh teh. Ditingali jauh-jauh gitu. Sing ora itu. Bisa tahu. Di mana ayo tuh hitut yang ngaturi gini gitu. Kanyawan ini tara hitut. Tara batal lah ri. Abdi mah alhamdulillah sama tahun deui kira-kira. Anu ngabatalkeun puasa aya chatting. Chattingnya chatting. Chatting kumaha maksudna? Hah? Chatting gawe HP? SMS-an baheula mah. Batal kumaha? Sok tanya ke Ustaz chatting mah teu batal. Moal apaleun lulusan mana eta Ustaz? Moal apaleun? IAIN. Chatting batal eta teh. Nah, kumaha? Kamu jeung eating jeung drinking mah. Bahasa Inggris. Setting, jeung eating, jeung drinking. Bener, kumaha eta? Aya deui. Kumaha? Du ngabatalkeun puasa. Naon? Culak-colok. Naon sih? Culak-colok. Culak-colok naon? Jual nyolok mata batur 2000 didinya. Bener. Kitu mah maneh mah nyiar kitu mah lain ngabatalkeun. Ya, geus kabeh iki deui tah. Uji deui nu istri. Eta abok keneh papasangannya maneh hayang parembeng. Bener ya. Sok, Neng mangga Neng. Naon Neng? Mangga. Aya hiji deui ngabatalkeun puasa. Naon? Bobogohan Nah, bobogohan. Mantap maneh tong bobogohan wae Osnot. Geuning eta bobogohan kira-kira kumaha ngabatalkeunana? Lamun bobogohan parampa-rampa sok. Cenah ngarampa. Parah. Ieu. Ngarti teu parampa-rampa kumaha? Ambigu. Eta mah ambigu. Kumaha apal ieu nu lajo?
sugan apa parampa teh kumaha? Itu naon itu anu kikiran bade ngajawab moal itu. Lain eta mah kababaturan. Ai sugan teh bade ngajawab kikiran. Eta teh kababaturan ieu aing di dieu. Gitu. Eta kumaha? Sok jelaskeun. Parampa-rampa terus mengusung atau merujuk ke yang Kela. Ya kumaha kira ikut. Nuhun jelas. Ya abdi nuhun tegas sakitu kumaha kira-kira ya. Ieu teh perkara buka puasa, lain BPJS. Lain dirujuk sampai BPJS segala ieu teh. Ieu kumaha hayang jelas ieu teh. Pan urang teh atau KPPN ieu teh. Tah, gitu. Urang teh kudu ieu aturan teh istilahna teh. Kudu education. Sok neng, sing jelas neng. apa menuju kieu parampa-rampa Heeh. Eta kumaha? Ade batal ya. Batal ya ade tong dipraktekeun. Ma kira-kira parampa-rampa terus mengusung ke yang tidak-tidak yang tidak. Yang tidak. Misalnya, berbeda-bedahan. Urang logika tuh ya. Iya laki laki mah menangnya. Menang. Mah Ustaz kayak gitu. Terus urang teh parampa merujuk ke yang tidak. Misalnya orang merujuk urang dahar yuk. Tidak kan benernya. Itu berarti itu batal. Kamu ngajakan dahar mada embung. Iya kan tidak teh ya. Nusa saieulah kitu sapaham. Naon deui kira-kira? Anu populer lah gitu jeung teteh-teteh jeung aya hiji anu jelas mah. Naon? Nya. Moal eta mah geus pasti we ngabatalkeun puasa. Naon? Adan maghrib. Di aya ieu. Di Subang mah sacan adan aya. Hatong. Aya deui. Sacan hatong, geus geus hatong, lamun teu niat mah moal urang teh moal buka. Niat utamana mah niat. Bener. Keterangan teh naon? Tah, keterangan mah aya izin sakit. Tah, bener. Keterangan. Aya keterangan mah kan Pak Ustad, ke diterangkeun lah. Pak Ustad eta mah. Mohon. Jadi kedah bagi-bagi. Urang mah hibur. Yang penting bagus suri rek henteu hibur we. Eta keterangan nama aya apa izin yang sakit tilu. Bener. Tah, kira-kira aya nama hal-hal anu ngabatalkeun puasa kurang geus dibahas. Mudah-mudahan ayeuna mah supaya teu ieu. Jadi eta teh pepeling. Tah, ngabahas eta teh mudah-mudahan eta janten emutan. Pepeling teh emutan. Tah lamun ngabahas pepeling nya abdi gaduh. Kumaha sindiran? Kumaha? Eling-eling dulur kabeh. Ibadah ulah sampole berang peting ulah wele disinaka buru pae. Otak kudu eling. Sok aya keneh. Karasana keur sakarat nyerina kaliwat-liwat ka ibadah sok diliwat tarang ngarakonan salat. Benar. Pepeling eta teh kamus cobaan sakarat. Bener sih. Alhamdulillah tacan tacan. Tah gitu bener-bener. Urang atuh keur naon istilah namanya hirup lila ibadah tara. Manfaat teu jang batur. Tapi istilah nama urang teh geus aya pepeling mah ulah wae ka hablum minallah istilahna ulah wae ka Allah. Apa urang teh kudu wae ka aya urang hablum minallah. Eta teh hablum minanas bro. Silaturahim. Biasana kan geus lebaran urang geus sok. Jadi kedah ngadeketkeun duduluran. Anu jauh dicaketkeun, anu caket duraketkeun. Mohon sae eta mah. Samodel di dieu ayeuna silaturahmi di perangkatan di tahun heupeul nepi ka tahun anyar. Ngahiji ngariung ngumpulung paprok jongkok kacai jadi salewi. Jadi salokak. Jadi ieu atuh. Sakitu nu kabeh atur. Acan beres. Tah, ngomong-ngomong aya deui eta teh samodel anu samemeh saat salat Id biasana kebiasaan gitu. Iya paling fatal ieu. Kebiasaan. Lamun saya mah geus salat Id teh biasana
ka imah heula, ka imah murak eta kupat tahu toge di susuan. Diadus kuahan. Langsung we silaturahmi. Jeung di mah eta teh. Diantep. Di mah. Biasana abdi mah salat Id teh langsung ka bumi. Sasalaman heula. Sasalaman. Sareng atuh kudu sasalaman heula. Berarti eta mah ke salat Id teh tara langsung ka imahnya. Tara, sasalaman heula. Oh, sasalaman. Suka teh berenan Quran urut salat Id. Lamun urang ya. Lamun eta Mun urang geus beres salat itu balik ka bertek. Namprak. Eta mah. Namprak datang. Berekeun ayeuna mah mere duit. Ayeuna mah mere duit. Amun uing mah ke salat Id teh osok langsung ka calon pemitohaeun. Pemitohaeun. Aya tips kangge ka bumi pemitohaeun. Kumaha tips-tipsna? Kinten-kinten Bapak gaduh? Coba. Oh. Mun, mangga. Nu kahiji tipsna Mun. kedah tuang heula. Nah, betuang. Nya bener, sebab kan kayak upami patuangan kosong mah ngobrol sareng mitoha teh rada huas-hewas gitu. Nah, anu kadua. Anggean acukna kedah rapi. Nya kudu atuh. Biar aku make selempak hungkul ka calon pemitohaeun. Tapi kan eta ge rapi upami bade renang mah. Kan ka pemitohaeun kudu lage. Asal lu aja kan gelut di dinya. Salah. Jangan kau nona. Kudu dijaga urang teh. Jaga tenang we. Kau ini biasa. Ajakan gelut wae ya. Bawa pindah. Pindah. Tempat ngaruh bawa jauh yang ribut wae mah. Ieu ka baik nu ngaruh bae. Coba. Nya olah. Apa jauh. Iya. Ayeuna manehan. Coba ya. Tips datang ke rumah mitoha. Ti abi mah cukup niat. asa niat we. Niat. Dari teh niat karena mitoha merek naon atuh. Tapi nu pasti mah kudu boga heula calon pitohana. Lamun teu boga mah jang naon aya tips-tips niat boganya pakaian rapi dahar geus teu boga calon pitohana rek naon atuh. Tah mantak itu kan can boga calon pemitohaeun ya. Urang teh bisi engke calon pemitohaeun sarua. Mantak digiekeun heula. Tah, lamun sarua kitu datang bareng eta teh inget bareng teh urang zaman SMA. Geus ka SMA deui wae. Bener SMA. Jadi amprok teh nganjang bentrok gitu kan. Tah, sebenarnya mah ya, ieu mojang teh mantan urang baheula. Kemana? Ieu mojang mana? ieu merukamkeun. Saya tanya coba. Bener. Tinggali astagfirullahaladzim batal. Astagfirullah. Jinah mata. Inti nama gitu. Inti nama pokok namanya orang teh rek naon ngadekul wae ibadah salat hantu munggah beuting zikir hantu munggah beuting tapi silaturahmi teu kajaga artina kudu saimbang antara hablum minallah sareng hablum minanas. Jantan ada balance. Ya aya vertikal aya horizontal teh kedah balance teh. Bener gitu. Anu eta teh kayu manis tah eta. Jadi percuma nya. Upami urang hirup di alam dunia 1000 tahun. Ya 1000 tahun. Ari teu ibadah mah. Keur naon nya. Bener Cuma lah. Ya. Sepohon
lagu pepeling hukul nyambung Tah, geus puasa, geus silaturahmi, geus lebaran, dulu ieu biasa nama osok liburan urang. eta liburan urang teh kudu loba piknik euy Bener. Libur katiba, libur katiba. Hore, hore, hore. Liburan telah tiba, libur telah tiba, hatiku gembira. Alah, bener ya. Upami libur mah, aku mah ayeuna usum mudik, apaan anu? Nanti SMA di Purwadadita, aya nu di Bandung, aya nu di Bogor, aya nu di Jakarta. Kuliah di IPB, kuliah di UNJ, kuliah di ITB, kuliah di IAIN. Paralik nih ke Subang. Saya kena liburan, ada liburan keluarga. Kita ngomong-ngomong tentang Subang, kira-kira naon tempat liburan nu aya di Subang? Dino murah nepi ka nu mahal. ya di Subang teh aya tilu tempat wilayah Tilu wilayah. nu hiji di selatan di Tonggo ya wisata Tonggo Ya. nu kadua wisata tengah Jameureun daerah tengah lah, iya, Subang bener. kota Jati gitu. alun-alun lah alun-alun kali Jati anu terakhir meureun nu katilu utara itu Pantura Nah, anu di selatan lah aya naon? anu paling murah ya kira-kira anu apaan teh urang ya Di selatan mah seueur aya Cucurugan. aya Cucurugan mah seueur. aya cucurugan aya aya di Jalan Cagak tempatna Curug naon? Cidaki Tah, aya Curug Cidaki. Di Kasemalang Tanjung Siang ka ditu. eta teh murah murah kade Anu mahal. geus bugut charter di charter ge aya nu murahnya Aya. Aya 3.000, Pak. nah kade di charter 3.000 Ngom di charter 3.000. Ih, kagak referensi anu pada hiburan ya kada di charter aya ti anu murah 3.000. Naon? Jeung abdi angkatna 3.000. Nah, kumaha? Nahur sorangan. Orang nama di tengah alat sudah serius. Anu tengah aya. di tengah aya Anu paling murah ka mana? Ka hutan Kota Ranggawulu. Hutan Kota Ranggawulu. Sekarang pom bensinnya. eta mah cekap ku 2.000 bayar parkir. eta Bayar parkir. Anu paling mahal di tengah. Di tengah anu paling mahal ka mana? Waterboom ayanya. Waterboom besar. eta tuh juga aya waterboom mah Oh, aya di dia. aya di dieu. Aya. Cek orang dia teh naon jauh-jauh di DG aya. Pasti Benar. Ayeuna do. Nu terakhir di ditu Pantura, utara. Seueur, Pak. Utara, aya pantai di mohon. Subang iki hijina kabupaten anu gaduh perkebunan, gaduh pantai ongkoh, sekarang gaduh buaya gaduh hutan ongkoh. Bener. Kudu buaya darat mah. Ya. Urang seueur. nah tingali buaya lajo mesem we seueur buaya darat teh sigananya Anu di utara naon anu murah? Anu paling murah mah janten ka laut misalkan ayeuna mah pan di tiket, Pak. Ka laut teh. Nuhun. Itu cecak-cecak laut. Ih, marukan. atuh dah Tiket. Jadi mun hayang murah apal jolang lagi mandi lagi mandi. Cayan. Mereka laut ya Cayan. Pinuhan. Tah, kayak uyahan lah besiga cai laut. Uyahan. keasaan asin teh bener Mangkat ya liburan. Ku penjaga tiket pan dieureunkeun. Mana tiket? Ih, Pak, abdi mah moal bujang di itu ya nyandak cainya lira. Abdi mah ngiring suasana we. Nah, bener murah eta teh asup akal tuh. Anu penting rame urang. asup akal bener asup akal Memang gitu. Eta kuliah. Ya padahal mah rek budak suasana mah kudu ka pantai sagala di masorangan ge urang teh setewe MP3 anu bau-bau. Manya tuh urang di Salempak jika di pantai gitu di jero-jerang Anclum hareupeun emak Allah
Aing mana gelo aduh. Nah, bener ngundang suasana bener eta. Bener. Jadi mau cai kaditu teh. Ya. Cuma syukur suasana we. Mohon. Aduh, alhamdulillah benar itu namanya urang teh geus kabahas. Nama liburan ti Brebes Selatan lebih ke utara. Tapi biasana masa terusna liburan teh beureun urang teh anu tadi nanti Jakarta ulih ka Jakarta, anu tadi di Bandung ulih ka Bandung terus Arus baliknya. arus balik teh. Aya tipsna. Kumaha? Tips arus balik. Tips arus balik kumaha? Hah? Kumaha? Iya tips arus balik. Sia nyahoan. Oh, tips harus balik yo. Buka hiji. Nu kahiji. Eta imah niat lain. Kade dah. Musim arus mudik teh loba garo. Jadi imah kudu di pasang rumah ini disita KPK. Insya Allah aman. Bener. Aman. Aya deui. Aya deui. Imah make garis polisi. Aman. Telah terjadi pembunuhan. Oh, mau kerampokan. Kita insya Allah aman. Mudik teh gemplong lah. Gaduh. Gaduh. Dan naon? Imah naon ngaran teh? Kela sampai eta si itu nanaonan. Baik mah. Pamanis we pamanis. Kalah neng. Ai neng hiji naonan kira-kira ya. Kira-kira Batur ngobrol cicing we. arek Ada hitut ya. hiji we cenah itu atuh rek lalajo mah. Ya, aya teh tips harus mudik kira-kira. Sok. Jadi arus balik ya. Nah, Tipsnya kedah ngaeueut promah. nya anggap we bener. Bener. Neng mah kajunting cicing. Sekali na ngomong kudu ngambap promah. Astagfirullahaladzim. Lain garis-garis neng astagfirullah. Astagfirullah. Eta suri. Itu. Itu suri. Ya. Eta geus salah. Aonat atuh belaan. Ini belok mah. Terus alus keneh pot kembang di dina teh daripada ngobong. Tips berikutnya. Anu ente teh Jabi. Jadi upami tips arus mudik mah kade ka pengendara mobil, motor, upami capek, tunduh tong maksakeun. Kedah malipir heula. Mohon. Tah upami bade angkat, kade mam heula. Nu nyupiran, bebekelan. Mohon kudu bebekelan bade angkat mah. Tah kade emutan deui. Gaduh kendaraan teh pilih urang anas geus goblok geus make helm motor teh gablek rek mana urang hiji ieu mah Apa naik ojek? Sarua ojeknya bawa ting marudi ojeknya. Bela gitu namanya nya ojek. Tapi aya eta nu maksakeun ojek manehana. aya kumaha Aban mudik sakalian narik penumpang mun ibarat elep mah manehana teh iyalah naon teh kenek nya nyodok Oh, iya. bawa keluargana gitu. Jadi sakalian we eta jeung pamajikanna kabayang teu kumaha tiluan we gitu. karena ieu nya Rame. Nah, jadi Lain ya. Efek bulan puasa sih namanya. tah ai kitu namanya bener urang teh. Urang mah cacakan saya kuliah di Bandung, Pak. di Bandung Kuliah di Bandung. Abdi, eta A di mana? Kuliah. Di mana? A, tapi di Bandung Neng di mana? Di Bandung. area ye Abi, cici we di bumi. Nah, alhamdulillah urang aruh deui ka Subang. Urang ke Subang sasarengan. Tahun. Iya, carana beda-beda. Oke, misalnya abdi di kesenian, bapak di dokter, tapi di teknologi itu geus teh oge tong disebat. Tong era deui. Tong era. DO-na lantaran teu ieu kedua tong dibeda-beda. Jangan si Tomel we. Beda-beda. Jadi orang kedah bangga. Kedah bangga Subang. Orang kedah ato. Cacakan jalan ke Purwodadi tadi gitu Jadi orang teh sekolah di luar sok candak ilmuna di luar Nah, tang
make uih deui ka Subang. Hayu urang bebarengan ngembangkeun Subang. Heeh, ngarope Subang bebarengannya. Dibangun Subang teh Mohon, sasarangan. mohon. Atuh insyaallah aya ku sasarangan mah. Mohon. Ya. Mohon. Tapi ngemut perkawis tadi liburan teras arus balik teras kanu Subang ieu teh. Sok hayang ngadangukeun lagu tentang Subang gitu. Aduh. Mohon. Ayah. Sampai jadi. Hayang ngadangukeun lah heula. Lahir kita di sini tempat acungkan cita di segala harapan bersemayam di dalam dada kota kecil di tatar pariaman terbentang gunung daratan hingga lautan oh surga kota kenangan eksotik malamnya elok seni budayanya kami takkan lupa kami takkan acuh selama darah masih mengalir selama gedung masih berdetak oh surga kota kenangan kami menjagamu kami mengasihimu surga kota kenangan kami menjagamu kami mengasihimu. Benar dengan Subang teh budayana ieu eksotis alamna nya. Alhamdulillah ayeuna mah teteh urang teh dugi kana waktosna rengse. Hatur nuhun pangulemna, hatur nuhun tos tiasa auk ieu patepatan. Supeureun saparangan nuhun ke diapunten pilihna aya basa anu bacang ngareutkeun mana aya laku anu teu sapagodo sareng biasa di patepatan. Mohon. Esensi nama dah orang sasarangan teh manusia biasa sampai ngantosan. Mohon. Pokoknya ayeuna nuju ngantosan duka tak itu deui ge hirup sabaros nama hirup teh nuju ngantosan maot. Mun kumaha carana urang teh ngisi ngantosan eta ku kegiatan-kegiatan anu manfaat Mohon. ku janten jami anu guna Mohon. Leres. ka bangsana ka negarana ka orang tuana ka agamana. Nah itunya mohon segitu anu kami atur tisip kering saya wabillahi taufiq wal hidayah amin mundur ampun bila aya kalapatan wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah akan terbentang dari riwayat sampai tepi kuburan amba kuburan amba bila mati ada sajadah panjang terbentang amba dan di atas sajadah yang panjang ini diseri sekedar interupsi mencari rezeki mencari ilmu baru jalanan seharian begitu terdengar suara azan kembali tersujud ada sajadah panjang terbentang hamba
jalanan seharian mencari